wibawa lalaki leungit ku wibawa pamajikanana, init ibu ka pabrik nu pangheula ditampa adalah kaum ibu-ibu, hese kaum lalaki. Bener? Jadi karena bakal dibalik dunia teh, ibu gawe salaki kieu. Salaki ngasuh masak lol pamajikan, aduh naudzubillah aing ini hoream. Tapi itu teh geus deukeut karena terjadi. Komo nu katilu sora murid leuwih gede batan sora guru. Itulah penyebab bencana alam terjadi. Ada ke wayahna we da ibu teh bubar teh dia bakal aya anak, tepikeun deui ka anak jang ngaos. Budak ayeuna boro-boro titah ngaji, boro-boro titah salat, titah mani ge keur dirina hese. Larasnya Bu. Anu pangheula ngebetulkeun ibu anu sebelah kiri, berarti budak ibu teh bedegong tuh. Murang kalina ka dieu teh. Untung lamun ka dieu, ngai mamah ngabeja-beja urang Ustaz. Boro-boro dititah salat, boro-boro dititah puasa, boro-boro dititah ngaji, dalah-dalah titah mani ge ngaharang heula. Kumaha ibu? Baheula mah urang keur leutik ku curug geus sieun. Baheula kuring diajar ngaji, guru di dapur, kuring di jero, nalika salah dibaledog ku jojodog. Keuna kana ieu teh buncunur, datang ka imah ingkleuk pan. Ceuk pun biang, kunaon ingkleuk, dibaledog kusaha ku guru ngaji, kunaon ku jojodog, cing nempo kalah ka dijebrot. Meureun da maneh bedegong. Hasilna ya ayeuna. Cobi ayeuna lamun aya guru maledog ku jojodog, datang ka imah ingkleuk, coba. Paingan atuh sakola laluhur ijazah boga berkah Allah. Nah, ari baheula tamatan SD ge barisa segala-gala, bisa nyieun kahirupan, barokah ilmu sanajan tamat SD, sarjana leungit barokahna bisa jadi lantaran aya hate guru nu nyeri hate ku bibir jeung ucapanna. Geus sana. Geus sajam. Asa kurang simpulkeun, Ramadan teh pembakaran. Logikana ibu masak, cai asa cai tata dipasak jadi panas kakarawan ngaleueut sabab virus geus eueuh. Ramadan teh urang keur dibakar kleungitkeun virus-virus penyakit hate nu sabenerna kakara itu Ramadan. Puasa teh nahan lapar jeung dahaga, tapi butuh gawe. Naon gawena? Peduli kanu lapar kanu dahaga. Jadi bubar Ramadan bakal balager KB.